Duh, kita rencana teh euy. Kerja bakti. Rek ngakut ieu, ngakut kai ke masjid. Jauh di lemur. Di leuweung kaina. Kaina mah semenang ngaragaji euy, senang nyiso. Cari ngakutna hungkul gitu. Jadi aya nu merek kai gitu keur ngarenovasi masjid. Orang guys sebenarnya mah hayang euy. Doakeun matak. Yo videona di like gitu disukai ameh semua anget nyen videona leueur euy jalan oge sebenarnya mah ulah make senal kieu ieu tinggal itu kamar basa peuting itu hujan jadi leueur jalan oge tak kuduna mah make sepatu kieu ieu sepatu olahraga salah make senal dan salah mana najan make sepatu oge salah mana gitu sebenarnya mah sok kamu ngakut kayak gitu kok jadi palang najan jalan kieu ke barisaan mawana batur mah dan pegawai anak-anak tuh jalan oge oh itu barar dage nih dia mah kaina oge tuh udah beri hese deh lamun dituar oge kayak itu tuh itu teh gulampeng apa gulampeng enggak iya jurang lamun Indonesia nama oh tuh kahanap mang kira aku kalau rumah tuh jangan bikin leueur kudu dilaani mesenal aduh kalau ya kadung oge make senal ya lah jingjingnya tuh ide mah kieu posisina teh bon karet hanapna teh di kapolaan. Jadi untuk memanfaatkan lahan gitu. Alhamdulillah senepi tuh. Jadi itu tuh kayak gitu itu di Lebak. Yuk kene, wih jalan ke mana yuk? Luar nanti video. Nah tunggu lah, Kulusur mereka dia. Lebak tuh kumaha cara naik ke nana yuk. Tah ya tadi itu teh lemur deui itu, sebelah ditutup. Sawah itu katong teh itu teh ngaranna teh cekep polalai. Ayo tuh tong tuguna dia Lebak gitu. Euy nyorosot euy. Sugan teh moal pikieun kaduhung oge mawa senang. Da dieu kan kayak dibelitkeun bisi ieu meh teh dandan 2 kali. Jadi itu dandan. Loba oge ari ku sa kampung mah ieu sabalikaneun udah jalan we anger tuh nya misi setara make duduk kuy isunsin paling ge isunsin epic dareurat gaina baseuh saputing kahujanan jadi baseuh tah lamun eta mah yakin ka bawah ku karuhun berat eta teh euy manek mau eta heuh make tali itu tali gebog bisi nu ararapa halus di dabase talina jadi lihat orang mau saeutik bawana mah euy kamu kuat kan paranek ieu euy meh teu bentang banting bener heuh nalian heula ieu ya anu maneh oge da eta hampang mang orang ieu tambahan 2 ieu segitu panghampang na papan mata tapi nu daek deui mawa teh mah pantai deui tuh ieu mah ku gebogna hungkulnya 1 kilo jadi teh meh teu seukeut kana tak-tak teh seukeut pan terus dipangu teh kayak dumpal ieu kieu carita nama ya mengenang nginum pokoknya mah aya syarat tulisan keur masjid
sok ngarareuyeuk we heula. Nah, gampang soran pangpaneurina mah. Tangke teh tinggalan heula italina teh. Perudulkeun we 2 siki mah. Saeutik mah wa. Ulah kitu ketang me amal namanya gede. Tuh, tinggal lihat masalah karuhur mah pendekar. Oke, bangker itu tujuan teh lain kuna naon mah kuat. Ketika guna. Nah, tapi kan dipepetkeun, Bang. Oh, masalah atuh ya rek. Mangul heula euy. Tuh. batur mah baralik ya ke karek erek. Pok pakah disuhun anjing. Lain nyanyang mah. Ade eta mah sok hariwang ulah sok di deketan. Oh, hariwang anjing. Duh, capek tah. Ya gunana tadi tunyal dah tuh. Jadi kena tak teh teu nulak teuing. Wah, atuh ku udah urang nu capena oge. Ah. Alhamdulillah. Tapi sekedeng deui tuh, ieu masjidna teh. Eta apa tuh tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah anu nyampakeun opieun. Alhamdulillah. Betul lah. Itu masjidnya teh. Tuh teh ditampi teh. Kopina ongkoh itu. Kubahna oge tuh. Seruksak bisa nok nyemong kubahna sok atuh. Oh, barolong. Lumayan capek. Jadi gitulah. Kok bisa mah nek anu donasi sok mangga. Tunun pisan. Ya, balik ah.